Ya itu si Kak Sambas teh. Itu juga si Kak Sambas itu. Mana? Itu. Anjing heuh adi aing gitu. Hayu tuh. Hayu. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, si goblok. Assalamualaikum. Iya. Salah. Si Kak Sambas itu. Kurang nganyang si Demar. Geus beungar aya geus boga pila. Si Sambas. Heuh. Adi aing nu ka hiji. Heuh. Anjing hayu. Ayo arek ayeuna. Dek mandi heula. Heuh sok atuh guru. Mandi kada lah motor. Heuh. Ayo. Mana ini sekarang tuh lila. Urang nyeri Lila beuteung. teuing atuh. Oh nyeri beuteung anjing gaya. Heuh, atuh kan dek papangnya jeung nu beunghar. Adi aing aya geus beunghar. Gila tempat Oh, rekreasi. atuh. Maaf sia teh buru-buru era. Ayo si adetan teh. Geus. Ayo teh. Aya naon ieu teh? Tapi tak mau aleuin teh. Yang cek si jemaah yang takut keunganya. Poho kumaha? Itu teh ngingetan bisa tadi. Heuh ari poho aing ge. Monam lah. Ieu ridu. Heuh hayu atuh. Monaman lah engke hitung-hitung ieu heula we ulin heula. Kumaha mun dicarekan? Malas tanggung jawab urang ah. Ayo ah. Urang teuing aya. Sambasa di mana? Pasti di jero. Kumaha telepon heula? Ah. Ulah da eta jarang diangkat ku manehna. Asistena ngangkatna. Gaya asisten. Iya langsung masuk we. Duh. Aja kata si Noe terus. Hese. Ayo. Pengen poe kada mun ka mata. Beureun heula di dinya euy. Gitu lah. Ayo. Urang bari umpan si Sambas. Lah ini goblok. Ter aing mah kita bisa eta. Dari jari. Gila euy. Kamana nanti? Euy urang mesti si Sambas mah di mana? Kakecakan ini itu. Itu lain. Ayo. Karada ieu euy baheula mah. Aya balik urang peangan kan itu. Bukan aja. Emang tempat itu mah karada ieu. Nana pun kudu ka mana deui. Kudu nanyakeun ieu mah. Kumaha? Nanyakeun ke pegawena sugan gitu. Biar alamat palsu. Ah kira aku da ieu. Asli ieu. Rayu urang ka itu deui. Sugan we atuh. Anjing mobil loba. Naon deui aing hirup ah. Anjing. Terus kemana mana? Wah, si Sambas teh. Di mana sih anjing teh? Yang guru nanyakeun heula euy ke pegawai ieu. Itu juga aya. Itu apa ngawas? Heeh. Awas heula. Nanyakeun wae. Nanyakeun Ayo ayo. atuh. Beuki loba na pengunjung aing teh naik gaji ge sareng mantu euy.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya hari anu gaduh ieu teh saha namanya teh? Pas saha? Muhun sambah. Tah eta teh adi aing nya. Si Sambas teh aing aing sieun geus saha we? gawe atuh sia teh cing ngeucreun kituan bejakeun ku aing ka adi aing. Tah ieu tah naon cokotan. Ayo ah. Di mana si Sambasna ieu kitu? Jadi itu tadi teh salam. Oh di itu. Oh nuhun. Nuhun ya. Siap, sami-sami. Anjing beki beunghar we euy aing rame ieu malah. Goblok. Rame ieu tempat wisata anu aing da lah. Ah ngacek ka itu ah. Anjing hade pegawai aing euy lah. Lah tigana di dieu ah. Geus lah anjing ah. Hah. Garing. Ani tidak itu si Sambas teh. Itu juga si Sambas itu. Mana? Itu. Anjing heueuh adi aing gitu. Hayu tuh. Hayu. Siap. Iya bener. Sambas. Saha nya? Anjing. Kela saha? Iya. Kela saha? Angan geus Kela saha. saha? Ieu saha? Anjing ieu. Info. Adi turun. Ieu teh adi urang teh anu bungsu si Bontot. Heeh, banjir. Iya geus teu apal. Aing teh lanceuk. Kita boga dulu Mariskin model Saria Aing. Aing jauh-jauh. Ari sia sok. Kitu wae aing teh ngakuanan aing nu boga ieu. Ieu kena capek ya. Iya aya no geus. Beung. saha ti mana teh warna buhinya? Dik. Anjing di kampung. Lain orang kampung sedih kurang mah. Iya lanceuk. Boga lancek model sia ini mah. Boga lancek model sia ini mah. Ambas. Anjing. Lanjut kita di kampung adi kita si Bontot. Lancek orang boga mobil, boga HP, boga motor loba dealer. Tah, HP tah. Oh, age aya HP, Aya, HP, aya. HP sia. Ieu Sambas aya age gaduh tuh. Dipajarkeun. HP. HP model kieu. Sambas eta teh. Pakai telepon ka maneh. Sambas. Balik deui kalem. Pasti bakal. HP itu. Geus we ulah di lamunan urang komen. Euy kok kituna mah si Sambas. HP ieu kuat ka dibubeutkeun kitu. Bener geus kapoekan eta mah. Adi teh hiji. Di urang komen teh. Maneh mah ulah nepi ka kitu nya Bontot. Tempo maneh ke beunghar. Moal. Kudu inget ka Moal emak. poho. Heeh. Insyaallah. Tong jadi jelema doraka. Ayo ya tuh balik kana jauh-jauh ka dieu nya hodok di kieu-kieu mah nya urang teh. Ah, bae geus poho meureun Sambas mah. Penasaran euy urang moal rek sare Ayo. kasih Sambas. Urang Kemarin teang wae. teang deui ya. Ayo atuh ngan kadea mau sok emosia. Moal ayo nya. Ayo. Ayo hari. Siap Bang kawara. Ayo naon? Sambas anjing. Tadinya kelada. Sambas tadi teh urang. Oh, mana tuh harus jauh, naman mah. Gokil banget karyawan.
naonan wae kos bolon wae teuing. Si Ting sambas sadar ya sakacida eta kalanceuk ku aing padahal mah da asuh. geus beunghar ayeuna mah. Abongeus beungharnya si goblok. Oh, dari jelema nu beunghar kitu da. Maneh kadenya bontot mun geus beunghar. Ulah poho ieu lanceuk. Heeh, Sok ngasuh heeh. ka indung teh ka dicul-culkeun kitu. Aing Geus sayu urang balik ka ayeuna mah. ku aing sambas teh.